Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Ayeuna urang bahas tentang paguneman dina telepon, tata krama nelepon, istilah teknologi komunikasi, sareng tata krama basa. Nah, urang bahas nu ngawitan paguneman dina telepon. Nelepon teh nyarita make telepon. Ari tempatna bisa tina telepon imah, tina telepon umum atawa wartel, tina telepon kantor, malah ayeuna mah bisa oge tina HP. Ieu aya conto guneman make telepon, sok tengetan heula. Tata krama nelepon. Di antarana hiji, lamun nelepon ka batur kudu apal waktu. 2. Lamun nelepon ka saluhureun gunakeun basa hormat. 3. Ucapkeun salam. 4. Tanyakeun jalma nu rek ditelepon atawa dituju. 5. Ulah langsung ngomong, bisi salah mencet nomor telepon. 6. Lamun geus yakin nomor telepon jalma nu dituju, kakara nepikeun maksud nelepon. 8. Lamun nu narima telepon lain jalma nu ditujuna, tanyakeun heula keur nyarita jeung saha. 8. Nyarita dina telepon sawajarna atawa saperluna. Tata krama dina narima telepon. Hiji, ucapkeun salam leuwih ti heula atawa jawab salam tinu nelepon. 2. Lamun telepon di imah, tanyakeun nelepon jeung saha. 3. Tanyakeun tujuan nu nelepon. 4. Lamun nu nelepon ka urang bisa langsung ditarima. 5. Lamun nu nelepon tujuanna keur ka batur, sina ngadagoan heula. Upamana bae, mangga antosan sakedap. Diantos sakedap ku abdi bade disauran. 6. Gunakeun basa hormat. Upamana bae, haturan Bapak kumaha damang? Bapak bade sumping ka dieu ayeuna. Tah eta panginten tata krama nelepon. Ayeuna istilah teknologi komunikasi. Dina guneman di luhur aya kecap nelepon. Kecap nelepon asalna tina kecap telepon. Dirarangkeun hana hareup N. Kecap telepon kaasup kana teknologi elektronik, utamana teknologi komunikasi. Tah aya sababaraha hiji istilah teknologi elektronik liana. Ieu contona. Sok tengetan heula ku hidep. Tah kumaha ngartos tentang teknologi elektronik? Ayeuna urang bahas tentang tata krama basa. Tata krama basa Sunda atawa undak usuk basa Sunda nyaeta aturan sapan santun dina make basa. Aya 3 ragam tata krama basa. Nu kahiji basa lemes atawa hormat, nu kadua basa sedeng, jeung nu katilu basa kasar atawa cokhag. Tah ieu aya contona, sok tengetan heula. Dina paguneman make telepon kapanggih rupa-rupa kecap lemes atawa hormat saperti tiasa nyanggem sareng angga, muhun, ieu nyarita jeung angga. Kecap-kecap tiasa nyanggem sareng jeung muhun nuduhkeun ragam basa lemes atawa hormat. Salian ti kecap, ekspresi hormat teh bisa diwujudkeun oge ku pasemon
rengkuh, sarta lentongna. Warna kalimah pagawean. Kalimah pagawean nyaeta kalimah anu cacaritaanana mangrupa kecap pagawean. Contona, Bapak angkat ka Jakarta. Iraha Bapak angkat ka Jakarta. Hideop tos ngartos, sangkan leuwih ngartosna, sok ayeuna kerjakeun tugasna. Tah mung sakieu panginten pangajaran basa Sunda ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.